Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur anu di lembur, baraya anu di kota, mugia aya dina Ginanjar, kawilujengan. Sehat jiwa ragana, pareng rezekina. Lur wilujeng semping dina saluran 10 menit murak hukum. Sareng simkuring Cecep Burdansa. Dina danget ieu simkuring bade medar perkara urang kudu dalit jeung hukum, tapi orang ulah tigebrus karena pacengka dan hukum. Jadi lur, hukum teh sanyana lain lain widang anu kudu disinggahan ku urang, tapi kudu dipidalit ku urang sangkan urang henteu kabobodo ku batur, henteu katipu ku batur, jeung henteu aya dina kaayaan rugi. Sabab lamun urang poekeun pisan kana soal hukum, gampang pisan dibobodo ku batur. Pangpangna komo deui lamun urang asup atawa tigebrus karena pacengka dan hukum, pasti urang jadi objek ti jalma-jalma anu ngarti kana hukum tur boga niat pikeun ngabobodo ka batur. Jadi lur, naon pangna urang kudu dalit jeung hukum teh kusabab dina kahirupan sapopoe urang teh salawasna aya patalina jeung raket hubunganna jeung masalah-masalah hukum. Nyata anu disebut peristiwa hukum. Pastilah dina kahirupan sapopoe urang teu bisa leupas tina naon anu disebut peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum teh nyaeta hiji peristiwa anu ngandung unsur-unsur hukum. Contohna lamun urang ngayakeun perjanjian jeung batur, eta disebut peristiwa hukum. Lamun urang kawin misalnya teh ngabangun rumah tangga, eta oge peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum teh deukeut pisan jeung kahirupan urang sapopoe. Barjing sanyana mah lur, urang teh ti zaman dina kandungan keneh, dina kandungan indung, sanyana urang teh geus dijamin, geus boga hak hukum. Geus dijamin, geus ditangtayungan ku hukum. Ieu teh kaunggal dina pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Geranya urang bacakeun supaya jendre tangtu we dina basa Indonesia tapi engke urang jelaskeun. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata unggalna kieu. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Jadi ti barang urang aya dina alam kandungan, urang teh kepentingan-kepentinganna, hak-hakna kudu geus dicumponan. Tur eta teh ditangtayungan sacara hukum. Anu matak kunaon pangna kaum wanoja anu kakandungan salawasna mariksakeun kandunganna ka dokter supaya dina kaayaan sehat. Eta teh dina raraga ngajamin hak hirup janin. Tur tangtu eta teh dirojong ku carogena minangka bapa si janin. Atuh barang lahir ka alam dunya, apan perlu dokumen hukum oge anu disebut akte kelahiran. Ta akte teh penting pisan pikeun kahirupan janin atawa anu gubrag ka alam dunya anu geus disebut orok teh pikeun ngalakonan hirupna. Upamana wae daftar sakola
terus neangan pegawaian, yang KTP, yang paspor, kawin, pan eta teh perlu akte kelahiran. Lur jadi kunaon pangna urang perlu dari jeung hukum teh kulantaran urang boga hak-hak anu ditangtoyan ku hukum, tur lamun eta hak urang dilanggar ku batur, urang bisa nuntut secara hukum. Tapi sanajan urang boga hak, tentu urang ge boga kewajiban. Eta kewajiban hukum. Jadi misalnya urang wajib bayar pajak ka negara. Eta teh kewajiban, jadi lamun urang teu nyimpenan kewajiban tentu bakal didenda. Malah lamun urang malsukeun pajak eta kasupna kana pidana. Jadi kudu seimbang, urang kudu ngarti kana hak jeung kana kewajiban. Ulah nungtut hakna wungkul, ari kewajibanana dimomorikeun gitu. Tapi urang oge ulah daek dipaksa kudu nyimponan kewajiban, tapi urang teu ngarti kana hakna. Anu matak urang perlu dalit jeung hukum, perlu ngarti, perlu melek. Tah ari anu kudu disinggahan mah lain hukum, tapi pacengkadan hukum. Jadi urang ulah nepi ka tigebrus kana pacengkadan hukum. Anu disebut pacengkadan teh nyaeta urang asup kana hiji ulekan, asup kana perkara, nah urang jadi penggugat atau jadi tergugat atau jadi terpidana, tah eta teh kaasupna kana pacengkadan hukum. Contohna kieu, lamun urang ngayakeun perjanjian utang piutang, terus urang teu mayar, tapi ka digugat kudu boga hutang. Artina urang asup kana ulekan hukum. Lamun urang teu mayar pajak, pajak bumi dan bangunan atau pajak penghasilan, eta oge urang hartina asup kana ulekan hukum. Nepi ka urang akhirna didenda. Urang teu mayar pajak kendaraan bermotor ge hartina urang asup kana ulekan hukum. Nepi ka didenda. Komode lamun urang maling atawa mateni, tah eta mah leuwih cilaka deui nyaeta asup kana hukum pidana. Urang bakal diproses ku polisi minangka penyidik, tur dijagrakeun ka pangadilan. Tah lur anu kudu disinggahan ku urang mah nyaeta ulah nepi ka tigebrus kana pacengkadan hukum. Naon sababna? Ya rugi atuh, rugi biaya, rugi pikiran, rugi tenaga, jeung rugi waktu bang-bangna mah. Malah lamun urang asup kana hukum pidana, kana ulekan hukum pidana, diproses ku polisi, dituntut ku jaksa, terus didakwa di pengadilan, rugi nepi ka urang bisa jadi dicap ku tetangga minangka pelanggar atau leuwih jerona deui minangka penjahat. Jadi bakal dijarauhan ku tetangga oge. Salian ti urang rugi biaya, waktu, moral oge rugi. Anu matak sabisa-bisa urang kudu nyinggahan hukum. Tapi lamun misalnya urang kapaksa da dina hirup mah memang sok aya dina kayang kapaksa urang asup kana pacengkadan hukum, boh perdata boh pidana, urang kudu leudeng yang hareupeunana. Ulah geumpeur, ulah panik, tah urang kudu muntang ka jalma anu kira-kira ngarti kana hukum, tur daek mantuan secara hukum. Jadi istilah teh marengan, mendampingi, bisa ke pengacara, bisa anu penting urang ulah geumpeur. Urang kudu bisa yang hareupeunana tur kudu ngarti kana persoalanana.
Itu lur pedaran teh simkuring ngeunaan urang kudu dalit jeung hukum jeung kudu nyingkahan patsingkadan hukum. Saupami aya nu bade tumaros konsultasi ke layan haratis mangga dina kolom komentar atau WA ka simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.